Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangudi sareng bidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng deui urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantuan jajar carios jawara ti Gunung Halimun atanapi si Badogorompang. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satya manco kandongeng Mang di mana we ayana. Mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sinerangan batin dilalancarekeun sagarupinanya. Tong hilap dirojong ditaroelan tombol sukreb. Atuh mangoge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados senyang kolong tingkana waktos urang sami-sami dangukeun deui kumaterasna ieu carita jawara ti Gunung Halimun si Badogorompang. Sok kaparayun sadayana. Caturkeun ayeuna mah isukna di leuweung kolot pamad sabarakan teu ngarasa kaget lantaran goromolan anu limaan teh areuweuh balik ka leuweung. Didagoan nepi ka beurang oge suwung. Nah kamarana cenah eta goromolan teh kapanan lembur Cisungsang teh henteu pati jauh. Aneh kaya kieu mah. Nepi ka wayah kieu nu limaan teh acan baralik. Aya nu teu beres kaya kieu mah yeuh. Mohon Pak, moal kitu eta nu limaan teh teu janten ka lembur Cisungsang, tapi janten nama ngaranjak ka lembur anu anggang. Cek pangrasa kuring mah piraku euy. Kapanan geus aya wawaktuanana. Teu geus menang ngatur we. Maranehanna teh moal mawakarep sorangan. Nya ketang, leres Pak. Moal kitu maranehanna teh kenging harangan harungan. Inggis we marana teh cilaka. Ngalaman apes. Tapi ke nah eta ilmu kawadukana teh Pak. Nah aya panteranganana atanapi nya aya laasna kitu tah. Inggis marana teh adu hareupan sareng musuh. Dugi ka cilaka. Kapanan geus dipedejaan satungtung acan gahampangan mah kawadukan teh bakal apa? Moal nepi ka luntur. Begitu na maranehana ge mawani jauh-jauh jeung lila-lila jauh tina pengawasan kuring. Sumuhun laras Pak. Alah ngahariwangkeun tah nu limaan teh. Kumaha saupamina disusulan we atuh Pak. Disusul ka lembur Cisungsang supados kauninga nasibna eta nu limaan. Bener. Hade nama alus nama disusulan. Pokona mah lamun geus lohor acan marulang wayana kudu aya jalma anu nyusulan ka itu. Mangga siap Pak. Atuh singkatna carita Pak Mate ngutus we salah saurang anak buahna nyata si Idan. Si Idan anu init ka lembur Cisungsang teh tekung sila oge geus tepi we ka sisieun lembur. Si Idan merhatikeun kayaan lembur ngan bae basa nempo ka pos jaga anu aya di eta lembur. Si Idan teh mani kaget. Jelas eta pos teh nyata pos tentara geuning. Aya tentara anu keur jaga. Itu aya tentara geuning. Kamana atuh balad aing teh nya? Moal kitu peuting tadi teh cilaka lantaran geus adu hareupan jeung tentara anu aya di lembur. Tapi sapiraku eleh kapan wareduk kabeh. Sapira nying hareupan tentara mah moal heseun. Kayak kieu mah ku aing kudu disampeurkeun ka tentara teh. Keun urang ontrog urang tanyakeun ka tentara. Amarana batur aing teh da jelas kapan tujuanna mah ka ieu lembur. Cek si Idan laju ngadeuketan eta pos jaga. Basa geus deukeut laju pok tumanya. Nah tadi peuting aya goromolan teu euy ka dieu. Nya daratang ka ieu lembur. Gancang jawab sia. Ulah kalah ka melong ka aing. Saha maneh? Teu sopan sia nanya teh. Eta tentara teh rada curiga kana gerak-gerik jeung sikap si Idan. Anu nyurigakeun aneh cenah jalma teh. Aing si Idan.
ti leuweung kolot. Ayo, gancang jawab. Bisi dibabuk tas sungut teh, urang leuweung kolot. Kurang ajar sia. Sia bener teh euy. Pisan kasopanan. Buah sia teh goromolan. Buah sia teh goromolan anu keur neangan batur sia. Euy. Penting tadi goromolan anu datang ka dieu. Si Idan manikarung atuh. Lamun enya cenah penting tadi goromolan datang ka eta lembur. Nah kamarana atuh baturna teh ku tentara teh ngahajari rusiakeun we. Malahan mah urang lembur teh kabeh geus meunang ngabejaan geus dibadamian. Ulah aya cenah saurang oge anu nyaritakeun lamun peuting tadi teh geus aya goromolan. Nu bener sia. Ulah coba-coba rek ngabohongan ka aing. Nah maneh teh aya ku keukeuh. Eueuh goromolan nu datang ka ieu lembur. Buah eta jelema teh goromolan euy. Tong diajak ngobrol atuh tewak euy tewak. Deuleu aing mah goromolan ti leuweung kolot. Kurang ajar sia maraneh teh tentara euy. Bet wani-wani rek jangkalak aing sagala rupa. Sosoroh kojor sia teh. Sok sing hareupkeun lah. Ka aing mah montong hiji dua. Najan sakompi oge sok lah. Bakal dising hareupan adukeun jeung aing. Kabeh ge bakal kalojor. Eta lah geuning bener. Maneh teh goromolan. Ayo urang tewak, urang ringkus, urang pasrahkeun ka pasersan. Urang karek kataranganana ngeunaan goromolan di leuweung kolot. Ceuk Kopral Yusuf manehna mah geus teu sabar hayang sagancangna we cenah newak eta goromolan. Geus kitu mah laju nodongkeun bedieuna. Si Idan diasongan bedieu teh atuh teh sieunun. Lantaran ceuk pangrasana mah kapanan awakna teh wadah. Awakna weduk mah teu raku di bedieu. Sok segera bekaskeun ta bedieu teh. Tembakeun ka aing. Ari teu rak mah tah. Bisi rek nembak bool, rek nembak tarang, rek nembak naon pilih lah. Pokona mah bebas. Ngan bayahna euy. Lamun engke maneh geus beres nembakan aing anu bakal mencit maneh. Dileke kabeh ku aing mah. Usup, gancangan bekaskeun bedieuna. Padaran we nu kieu mah euy. Nang tangan ka urang geuningan. Rasakeun sia kurang ajar. Kopral Usup teh geus teu anta parah deui atuh ngabekaskeun bedieuna jedor. Tarang si Idan teh dibediel we. Pelor nyasar kana tarang nembus kana tarang si Idan nepikeun ka bolong atuh. Si Idan anu dibediel manehna teu nyangka. Teu nyangka lamun manehna teh geus hanteu waduk bisa katembus ku pelor. Si Idan teh ngalumpuruk atuh geus teu walakaya. Malahan mah katempok kekerjatan we kawas anu geus sakarat awal. Alah, nah jadi terak geuning. Pokona sia, betang tang ka tentara. Karasa ieu mah dasar goromolan somong. Si Idan geus hanteu nembalan buku ge keur sakarat. Karajat. Karalak ngelepaskeun napas anu panung ngentungan. Si Idan teh geus acal binasa tarangna beunang ketembus ku pelorna tentara. Bongana atuh si Idan teh bet nangtang hayang dibediil. Meureunan mana kitu ge ceuk pangrasana mah masih keneh ngarasa wadeh, awakna ngarasa waduk. Sok padahal mah geus laas lantaran geus ngaliwatan tangkal hanjuang anu aya di sisieun lembur. Sabada nempo eta goromolan teh geus ajal binasa eta dua urang tentara teh laju itu laporan ka Sersan Somandri. Lamun kapos jaga teh geus kadatangan ku gorombolan anu keur neangan baturna. Meureunan anu tadi peuting geus dipayahan ku tentara. Sersan Somandri teh manghanjakalkeun cenah bet dipayahan. Sok padahal lamun ditewak hirup-hirup bisa dipentak katerangan atau dikerek katerangan ngeunaan goromolan nu aya di leuweung kolot. Nah nepikeun ka dipayahan. Sok padahal mah lamun katewak hirup-hirup mah urang teh bakal meunang katerangan ngeunaan goromolan nu aya di leuweung kolot. Nah eta goromolan teh ngabahayakeun ngancam kana kaselamatan. Henteu Pak. Namun eta goromolan teh ngahaja nangtang ka tentara. Jika nu hayang paeh nya kapaksa we dibedil. Jika nama ceuk pangrasana masih keneh wadal atawa beduk. Sersan Somandri teh mani ngahulang atuh. Bener oge cenah eta goromolan teh. Meureunan ceuk pikir nama masih keneh boga kakuatan ilmu kawadukan. Najan yang hareupan tentara ge moal arek sieun.
Pantes atunang tangan tentara hayang dibedil sagarupa oge. Kaharti ku saya oge. Meureunnan eta gogorombolan teh cek pikir nama masih kene wadal, cek pikir nama masih kene kebal peluru. Sok padahal kapanan di sisi lemur teh geus dibelakan balakia nyata tangkal hanjuang. Lamun eta gorombolan ngaliwat ka sisi lemur, tangtu kabodukan teh bakal laas. Abdi oge sami sapamandagan Pak. Rupina eta gorombolan teh ngarasa diri kuat, ngarasa diri waduk. Sok padahal saupami tos ngaliwatan hanjuang anu dipelaku jisim abdi sisi lembur mah kabodukan teh bakal laas. Bener teh salah. Ayeuna gorombolan teh geus beunang genep urang, malahan mah geus paraeh. Kumaha tinakan urang saterusna? Nah urang teh kadagoan cicing di lembur ti sungsang atau urang bergerak pikeun ngomprot ka sayangna? Saya nama urang teh kedah ka mana-mana Pak. Urang antosan we di dieu. Keun pasti eta gorombolan teh bakal datang di ka dieu. Lantaran baturna teh teu aya marulang ka leuweung. Pasti Pak. Bakal dipilarian, bakal disusulan. Tah, ku kituna. Ieu teh mangrupi kauntungan kanggo pihak urang mah. Urang mah kantun ngantosan wae. Saupami gorombolan alebet di kalemur, gampil pisan dina ngungkulanana. Saya setuju karena usulan di mana sabda, benar. Lebih hadege urang teh nungguan wae di dieu. Nepikeun eta gorombolan teh datang ka ieu lembur. Urang tumpes eta gorombolan teh nepikeun ka beakna. Syukur-syukur gorombolan teh datang kabeh ka ieu lembur. Ngara gancang rengse pasualan urang. Mohon Pak, abdi ge ari kahoyong mah kitu. Mudah-mudahan eta gorombolan teh sadayana sarumping ka ieu lembur, sok sanaos ageng risikona. Ieu lembur teh bakal janten medan perang. Tapi anda dipikir bolak-balik ku saya memang benar oge ya. Ku cara urang ngadagoan ieu lembur, nungguan eta gorombolan datang kabeh ka dieu. Tangtu itu hiji kauntungan keur urang mah. Saya yakin urang bakal unggul. Gorombolan bakal bisa ditumbes. Saya kakara sadar. Tetela dina pertempuran teh urang teh kudu nyerang bae. Tapi ku cara urang dipen alias bertahan, kalawan sabar dina mancing kedatangan musuh. Teteh bakal jadi hiji taktik anu unggul. Tibatan urang langsung ngayakeun serangan. Laras Pak. Margi saurupun Bapak mah kitu. Dina pertempuran teh dina pangperangan teh sanes ngan saukur ngagunakeun kakuatan fisik, kakuatan sanjata. Tapi anu langkung bahaya mah nyaeta ngagunakeun kakuatan uteuk. Saurupun Bapak. Walana pangna kapungkur sakitu kiatna oge kapan jago pisan dina uteukna. Jago pisan dina taktik dina mikir nyarian siasat anu jitu. Nyieun reka-reka perdaya kanggo ngalumpuhkeun para pajuang. Ya. Saya oge setuju. Memang bener pisan. Kitu cenah mitra. Pihak tentara teh moal arek ngayakeun serangan langsung ka leuweung kolot. Keun we cenah arek didagoan di lembur ti sungsang. Da pasti cenah eta gorombolan teh bakal datang deui ka lembur ti sungsang. Komo anu dipiharep mah ngarah kabeh we cenah eta gorombolan teh datang kabeh ka lembur ngarah babari dina numpesna. Dasanya na atuh mitra kaum dangu eta gorombolan nu aya di leuweung kolot teh basa baturna eueuh balik deui ka leuweung. Puguh pikeun paman sabaraha kanca mah beuki kebeku rasa kakaget. Heran na kamarana cenah. Nu indit eueuh mulang nyusul pon kitu deui. Kalah katuluy ngalalap. Boa-boa aya nu teu beres cenah di lembur ti sungsang. Paman atuh gancang we ngumpulkeun sakabehana kuana. Eta kaayaan kudu sagancang we cenah dibadamikeun. Nu badami eta wasawala teh geus dimimitian. Paman katempung geus dirariung ku sabubuhan anak buahna. Kadenge paman teh muka caritaan. Ieu kejadian teh memang aneh teu wajar. Batur urang anu arinit ka lembur ti sungsang teh eueuh saurang urang acan anu marulang. Anu indit eueuh datang, anu nyusul bet ngalalap. Pasti aya nu teu beres. Mohon Pak. Beki jelas ayeuna mah. Aya nu aneh teu wajar ieu mah di lembur si sungsang teh. Ku kituna urang teh kedah saenggana ngayakeun tinakan ye. Bener teh salah. Urang kudu sagancangna bergerak. Pikeun, mastikeun. Nah aya naon atuh sabenerna di eta lembur ti sungsang teh. Nepikeun ka balad urang teh eueuh anu mulang. Jeung deui teh kanyahoan kumaha nasibna. Ku kituna urang kudu init.
urang datangan eta lembur di sungsang. Ngan bae, urang teh kudu nit kabeh teh. Lamun saurang dua urang mah bisi ngarawan nasib anu sarua. Satuju Pak, leres pisan. Iya mah kedah sadaya nawe ka itu Pak. Bisi-bisi di eta lembur teh aya musuh, bisa wae. Di eta lembur teh aya tentara anu tiasa ngungkulan kawedukan. Sumuhun balad urang. Eta anu nepi ka hiriwang ku jisim abdi mah. Saupami dugi ka kitu teh tangtos balad urang teh moal salamet. Pasti bakal padamaihan. Mari kapan tentara teh jelas bakal ngayakeun balitungan ka urang anu parantos maihan tentara anu sakitu seueurna teh. Tah, pokona engke peuting maraneh kabeh kudu sajaga diri taratan-tatan. Kira-kira pada Isa urang indit ka lembur ti sungsang. Kitu cenah cek eta Pak Ahmad teh. Lamun engke peuting bada Isa kudu geus indit we cenah ka lembur ti sungsang. Lantaran eueuh cara sejen iwal ti ku cara ngadatangan eta lembur ti sungsang babarengan. Nasib baturna teh atawa baladna bakal sagancangna dikanyahokeun. Bener we memeh wanci Isa goromolan teh geus ngabaris. Sakumaha biasa atuh diciadeuh lah we ku eta ku Pak Ahmad teh ngarah waradal ngarah waraduk. Sabada sakabeh anggota goromolan geus meunang ngajiad mah. Laju we tuh diabringkeun ku eta Pak Ahmad teh hayu cenah urang ka lembur ti sungsang. Gorombolan anu naringgalkeun leuweung euyah-euyahan. Malahan mah kieu teh geus aya di sisieun lembur. Atuh maning ngalet-ngalet ngabanalet ngemat-ngemat nyatang pinang. Bekirila beki ngadeukeutan ka lembur ti sungsang. Keun tunda ngeunaan gorombolan anu arek daratang ka lembur ti sungsang. Ayeuna mah urang caturkeun di kayaan di eta lembur ti sungsang. Sabda anu rasana seukeut manehna teh beda rasaan, kuat pisan pirasatna, jeung deui bisa maca totonden hiji isarah anu ngabejaan kana tanda kajadian anu bakal karandapan. Wengi ieu urang teh kedah waspada Pak. Punten ya. Sanes abdi nyanyawanan nungutkeun hasil pangimutan abdi. Dumasar kana rasa anu karaos ku abdi. Wengi ayeuna teh bakal aya goromolan sarumping deui ka ieu lembur. Namung anu daratang teh lain saurang dua urang Pak. Tapi seueuran tiasa janten. Sadayana goromolan anu aya di leuweung kolot teh bakal tumplek bakal daratang ka dieu Pak. Saya percaya ka maneh sabda. Naon rupa anu sok dicaritakeun teh sok memang bener kanyataan. Bukituna nya saya rek marentahkeun ka sakabeh anak buah pikeun saya ka diri taratan-tatan bisi-bisi peuting ieu teh aya kajadian anu teu dipiharep. Leres pisan Pak. Saya nama saenggana we. Mangga parentahkeun sadaya anak buah Bapak pikeun saya ka diri kedah saenggana ditempatkeun di tempat-tempat anu kantos ku urang dibadantenkeun teh dina ngoning mapa kadatangan gorombolan. Bener pisan. Ayeuna keneh ku saya rek diparentahkeun sakabeh anak buah saya pikeun sagancangna nyara rumput di sisi lembur. Ulah nepikeun ka kapiheulaan ku gorombolan kaburu datang ka ieu lembur. Mohon tak kitu Pak. Sae Saresan sumantri teh hanteu loba catur atuh kura-kira we ngabejaan sakabeh anak buahna. Merep parentah hayo cenah bergerak. Kudu sagancangna caricing di sisi lembur saya ka diri taratan-tatan. Malahan mah kudu geus nyara rumput di tempat anu geus kungsi dibadamikeun teh ya. Dina kayaan tentara teh nyalamar berkamuflase lamun ceuk ayeuna mah. Ngaraulah nepikeun ka kanyahoan ku eta musuh. Sabda oge teh talangke laju we atuh manehna teh miheulaan. Marahan mah sabda mah geus aya di saluareun eta lembur. Merhatikeun ka jalan satapak anu bakal kasorang ku gorombolan anu daratang ti leuweung kolot. Sabda anu paningalina leuwih awas batan jalma biasa. Pangrunguna leuwih seukeut tibatan jalma sejen. Sabda teh geus bisa nganyahoankeun teh telah bener geuningan cenah abringan jalma. Moal salah pasti teteh gorombolan.
Tetela geuning teu jalan. Enya, itu nu keur ngalabring teh gerombolan. Keun we lah. Sina ara asup ka tengah lembur. Lamun geus asup ka tengah lembur ngaliwatan hanjuang teh, pasti sakabeh kawadukan teh bakal luntur, bakal laas. Kusara kitu, tentara bakal gampang dina ngungkulanana. Kan beureunan anu kudu disingharepan ku aing mah nyaeta jadugna eta gerombolan. Pasti pangarana jadugna mah lain jalma biasa. Mana kitu ge nepikeun ka anak buahna waduduk oge. Bisa jadi eta teh pangawasana jadugna. Sabda laju we atuh kira-kira we ninggalkeun eta patempatan balik deui ka sisi lembur. Sabda teh mere kode ka tentara. Lamun gerombolan teh geus daratang cenah sakedeung di oge bakal tepi ka lembur Cisungsang. Ku kituna kudu saya ka diri we taratantatan bari jeung kudu ngatur ulah nepikeun ka kanyahoan ku musuh supaya musuh anu asup ka jero lembur teh hanteu kagareuwakeun. Sedengkeun gerombolan anu keur ngalalabring beukeulah beuki deukeut malahan mah kiwari geus aya di sisieun lembur. Teu loba catur eta gerombolan teh atuh laju we arah asup ka tengah lembur. Cek pikir lamun nya cenah aya tentara di eta lembur Cisungsang oge, arek langsung dikempur we moal dibere ampun. Ayo tuturkeun, urang asup ka ieu lembur. Siapa? Tapi sepi geuning lembur teh. Teu aya jalmi anu ngulampreng. Malihan maronda ge teu aya ye. Komo tentaranya. Tapi aneh atuh. Nah, balad urang teh beut areuweuh. Kapan jelas di dieu mah eueuh tentara. Kaayaan sepi jeung tenang teh bisa wae mangrupakeun jebakan euy. Urang kudu tetep waspada. Bisi-bisi di ieu lembur teh aya tentara ngan bae teu ngatarakeun maneh. Cek Pak Ahmad leuwih waspada batan anak buahna. Manehna mah najan kaayaan lembur teh cenah katingali sepi. Eueuh jalma saurang-urang acan anu ngulampreng jeung deui katempo anu ngarona sokomo tentara. Tapi kaayaan kitu teh bisa jadi cenah jadi ancaman keur maranehanana. Mohon ya Pak, urang teh kedah waspada. Enya bisi-bisi katinggalina tenang, katinggalina teh eueuh jalma, tapi sajana mah aya musuh. Kapan Bapak kantos nyaurkeun? Cai walungan anu tenang leuwih bahaya. Lantaran eta walungan teh pasti jero. Tah bisa jadi kaayaan lembur anu tenang kieu teh bisa jadi di jero nama aya ancaman anu ngancam kasalamatan urang. Eja, ku kituna kadeh. Ulah aya nu mawa karep sorangan. Ayo tuturkeun. Atuh geus kitu mah eta gerombolan teh lempang deui nuturkeun pamad. Malahan manggis ngaliwatan tanggal hanjuang anu dipelakeun di sisi lembur. Dina kaayaan keur jongjon laleumpang. Teu kanyahoan tina luhureun tangkal kaya aya cirim anu ngajerelat kalayang clek. Nangtung pancuh menggatan jalan bogoe atuh Pak Man disaparakan teh kacida kagetna. Nah saha cenah eta jalma teh gerakana estuning hampang naker ngandung hareuti eta jalma teh lain jalma sambarangan. Saha gisilah nah beut ngahadang ngalangan jalan. Ngaran kuring sabda bogoh ge ngahaja kuring ngahadang ngalangan jalan. Pasti maraneh teh gerombolan. Bener teh salah. Kuring saparakan jate gerombolan. Nah rek naon daratang ka dieu. Cenah mah komplotan maraneh teh sakitu kejam jeung telengesna. Gawena ukur ngaranjah. Ukurna dasakara hayat. Malahan mah tentara geus jadi korban. Peuting ieu kuring anu bakal ngeureunkeun kajahatan maraneh kabeh. Kisakuduna jalma jahat. Jika maraneh mah kudu ditindak. Bogohe atuh ki made mani molotot ka eta sabda teh nyangka cenah eta jalma teh aya kuanian. Bisa jadi cenah anak buahna henteu baralik deui teh mulang deui teh. Lantaran eta jalma milikna kayana mah eta sabda teh lain jalma biasa. Da atuh kapanan sakitu teuneng ludeungna. Eueuh kasieun sok sanajan yang hareupan gerombolan anu sakitu lobana. Sakadapan mah Pak Man teh ukurna teu peusekeut we ka sabda. Jika anu keur ngukur nah nepikeun ka mana cenah kahebatan sabda teh luyu jeung kawanina. Heuleuh mitra waktos nagening parantos teh kapan. Segala atuh urang tuna jajara carita jawara ti Gunung Halimun atanapi si brogrompang duwi ka dieu.
urang teraskeun dina seri anu salajengna. Mang nganuhunkeun dina sadaya paratosanana. Puntenna tina sadaya kakiranganana mang. Saeulanan undur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jah.